Neng. Kemana? Ini ada neangan budak di Cianjur. Di Cianjur, Neng. Anu duaan teh. Oh, eta si Anya geus sudah lah. Anya sudah lah. Terus cenah ulah atuh ngobrol teh, ulah lempang wae. Moal sih diculik. Emang iya, urang ge bageur pernah nganter. Moal? Nah, beli anter. Mah nyaho. Urang mau nyaho naon wae ge. Tukang nasi Padang ge nyaho, urang mah da lapar. Ayo atuh. Ayo. Yes. Ayo. Alhamdulillah. Itu kok kebol aja digarapna setengah doang ya? Heeh, setengah doang kos otak sia. Banget sia Emang lebih. kos otak sia. Sara rumpak di imah kayaknya coba pikiran utang patah laya di kadieu kaditu ku zaman ayeuna mah hese hirup teh dengan duit teh ku bisa ngerasaan ku kabehan ya dengan angin we lah supaya teu stres pikirannya. Dieu tempatna ari aya kapanggih jeung budak mah makana hayu kurang dianter. Mangka dia. Heeh, ulah berat Kebon. Tuh. Jegelo tuh. Oh awewe kebon di udah gimana aduh. Payah. Udah. Hei. Aduh, pas sayang aing. Tolong bayar aing. Anjing aya leusina doang aing udah gitu eueuh. Ah, ieu na. Mah layangan, teh bener layangan. Sanu udah gang layangan aing udah si ojek gelo tadi mau awewe. Naon udah ojek gelo? Si mau awewe manehna. Lu bener ngomong teh. Bawa awewe, aing rek tangan ngabohong. Kelakuan geus naon wae eta ojek gelo eta. Ning urang teangan, urang grebeg. Teangan grebeg gitu mah tuman. Tuman. Sing manjang masalahna. Ayo, teangan. Ayo. Ayo Bang, urang teangan ojek gelo. Bang. Tuman RT, tuman teh ojek gelo. Mau awewe. Oh, duman awewe. Ah, Wah. Tah, teh kasur. ieu kasurut naon ya? Teh ieu cair aja teh. Wah, ieu si ojek gelo teh Wah. masana ieu. Teu bener ojek gelo. Pelanggaran. Mainna kumpul sapi. Kebo. Kebo. Ayo kumaha ieu? Alus Ning urang teangan urang grebeg ayeuna. mana? Jam Ayo. 9. Ayo. Mana ya teh eta teh? Ya awe duaan teh. Ari kamarana nyai. Henteu ieu keruin we nepan nempo kebun batu. Gara Rizky ulun di kebon. Terus depan. Ari kamarana. Ya ulin wae. Milih urang we yuk daripada itu jelas ke kamarana. Neangan si ojek mau awewe tadi ayat tapak di kasurna eta. Nah bener teh. Kudu ditelusuri ku urang. Oh, Tah gorek nebur urang wae. Ayo. Kita di neangan budak teh lewatna kudu kaleuweung wae. Ya teh masa kudu ka mall. wah, shopping. Capek. Aing mah nganter ieu, nganter-nganterna itu kasur basuh. Lah we tanyakeun. Tanyakeun tuh, tanyakeun. Kelakuan geus goreng patut amat sih. Jelaskeun Neng, jelaskeun. Si urang salah mah. Tadi lalakuan naon itu kasur kuat basuh. Mana ya? Ah, suka ngebales Bener mana ieu? Itu bukti aya kasur basuh. Bukti loba, bukti banyak. Anjing mana kemodal. Banyak buktinya. Anjing sing kita. Aing teh nang sarujon wae. Parah banget, Cil.
Duh, siapa dak? Aing niat bager. Ampun aing masalah malu hidup aing. Aduh. Teberes sama budak teh. Aing mun kalotor kieu. Aing balik lewat mana ya? Tadi itu aing garbugan. Adi aing capek.